sapunya. Cara repe pisan salah kita boga budak teu beunang diandalkeun. Ieu imah ti isen pisan ka mana tuh budak teh? Apai? 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 Ya, Mak. Cik pamakeun cai emak tuh euy. Tas di kebon capek, Buru. Geus darcan maneh? Sana gitu sama nanti mana? Ya, pangbalikeun heula beas ka warung jeung pan sileng hayang madang lain. Ya, kan asal aya uang jalan we. Kehe teh, panjang madang sia beas teh. Kumaha mah beas yang madang uing. Pan hanjang maneh madang. Banyak di para beas kos hayam wae. Otoy, ari manehnya diasakan heula atuh beasna. Tok siga dongeng maneh mah budak teh. Ya, mana tuh mah pan kudu duit meuli beasna. Aduh, mah poho otoy ya duitnya ya. Ya, beli beas 1 kilo. Hadeut lah duitna tina jero kutang mah. Bobohan kudu tina teh ka uing nu baheula nya mah. Cucungah maneh teh kakolot. Ieu teh bebelaan urut maneh tapi ka kieu. Bapak maneh mangelehan. Lah, mama pan bapak heula samemeh uing ge. Geus geura indit, leutik kene ngomongkeun kitu patut tuh, Mang. Kan sagala gen kudu latihan ti leutik, Mak. Jeung geura indit bisi tutup manten mau warung aepna. Ya, siap mau urang ek indit. Maju. Ayo. Mi, tempuan si Oto itu. Dia ka warung, Ceng. Mana? Tuh warung Mang Aep. Mana? Tuh ka ditu. Kalba? Heeh, warung Mang Aep. Tidak butuh apa? Sok. Meh kerja sapunya. Nyatu ya ka tempona keur naon. Rada we keur tuang tonggeng bisi keur naon gitu. Kitu biasana lamun tukang tonggeng keur naon. Ge sugana tuh dia mah kitu non meunang. Gawe dina kasur ge sarua tukang tonggeng. Nyapu gua teh eta mah. Lah maneh mah di jalanan. Jung geura balik nu di imah geura tonggengkeun. Jung balik. Balik. Jadi nama rek eta ditulungan misi kesepian. Wah, asa boga barang super wae. Aya wae jalma teh. Edan.
si Mang Eta anu pernah nyarekan ka urang. Ku urang ayeuna naik balas dendam cong digediburkeun ka balong. Kehet teh. Namun lain anak buldosar siapa bapak teh. Goblok. Sisirit. Wih. Kehet teh kuai bejakeun ka mana sia? Leutik deui. Wih. Segoblok pisan kasopanan teh budak. Sia jam. Udah gitu kuai. Kayaknya gua rasa deh. Jangan kuai gini aja lah. Jawab tidak boleh pikiran. Kamu lama orang liwat di titah melibeas rumah. Itu dulu atuh lompang teh. Dewek jadi korban. Amin. Kenaon sih ya? Ah ini tuh budak rasa emeh. Oh belum jadi harus wae ka warung cenah. Mulai muda wah ini kuncung gunda. Oh iya sudah. Tadi naon eta balalasung di atas budakeun. Eta anu lakeun lauk teh tadi teh gerde dipindahkeun kae. Anu gede nama. Aduh tulungan. Ayo lanjut. Oh, ayo ayo. Mang Ucup, Samin. Kenalan meta bebasan Gitu. gitu. Si diseupan ku aing lah. Tuh biag di mana? Tuh balansia. Lieur. Tuh si Otoy. Tuh kali itu tuh jangan tuh. Kemana? Tuh teke anjing. Sembeli, sembeli. Disalin lagi. Astagfirullah. Itu teh si Otoy. Kiri teh gitulah. Pikiran. Kiris. Otoy yakin can mulang. Kemana heula tuh budak teh nya? Ya bah hujan si Otoy. Kamalinaan kita meuli beas kalau ulin heula si garan ieu budak. Ya Allah, hujan. Mari uangkeun pisan. Jangan cair deui. Mak. Mak. Ya beas. Ai Otoy, tas di mana heula? Kepegat hujan. Lah, mana mah bohong kepegat hujan. Tas ulin merenya. Tadi kan si Kubiang nyusul ulin heula. Banyak ulin kepegat hujan. Geus Jung, geura ganti baju Jung, ke kamar Jung. Ganti baju, Jung. Ganti baju, Ceng. Namun boga budak awewe mah moal capek kieu meureun. Boga budak laki mah boga kahayang. Dititah ge anyar kali lah, pasti teuing. Salaki teh balik-balik. Tapi kumaha nyeun deui aya teh balik-balik mah sudah. Hayang boga budak awewe anu bisa mantuan ka kolot. Ieu mah lalaki mah nih hese naudzubillah. Minum iman. Biasa. Dilebat atuh. Nah, di dia wae tos tetap.
mana gitu Kang? Sampai di warung ya hujan. Oh, di lebat atuh ngaluit heula. Mangga kasih kasih gue. Jadi badai di lebat. Mama. Orang mana aing? Ma urang jadi salah ngomong nah. Hah? Sabuat entosan sareng abi teu eta kan ka istri deui. Tak acan. Astagfirullah, abi mah tos gaduh bati hiji tos ageung tos kelas 5. Nah, atuh sana segera nikah. Gening jeung jelema eta ngobrol. Oh, heueuh karena inget. Di heula emak urang pernah ngobrolkeun. Yen eta teh mantan emak urang. Aing banjur mih indit. Abi bilang lainnya. Atuh, yang rusuh-rusuh teh pan hujan kan. Kita nih di teh. Atuh pada naon ieu. Wah. Otoy, geuning aing maneh nanaonan kosta diwarah wae ku kolak. Geuning, otoy. Aduh, hapunten ieu. Eta murang kali, astagfirullah. Heureuy merenya ngan kamalinaan si budak teh geura aduh teuing kumaha ieu. Bios. Bade gentos acuk heula. Kamu bios sambil nagi budak tas. Ya atuh punten sakali deui ya Allah muntah. Bios dari mana sampai nagi barang kali kan bios. Otoy, eta nanaon aing maneh. Astagfirullah, otoy. Astagfirullah. Kan baby sambil nagi barang kali. Ampun tandanya. Astagfirullah, eta budak. Parah gitu mah ya Allah, bapakna saha gitu eta. Si otoy. Mah bener kudu diwarah ieu mah. Ayo lah lain anak cewek di papang. Ngidamna aing. So geron ku tanya. Si geron. Sate ngaranna? Si Eme. Assalamualaikum. Ye. Waalaikumsalam. Di dia tadi. Pergi di naon ieu? Budak maneh. Oh, kurang kali abdi. Itu aya di lobat. Singkat dia. Aya naon gitu ieu teh sok cari gelap. Iya, aya naon ieu sok nyari gaos ieu. Eta mau usuk aya naon di ieu? Sugan sai ya. Ayo kieu. Sok lalang harita urang engke cai mah. Ah, Samin ka, ieu mah ada si Samin tadi ge. Di budak mana budak? Aya di lebat sok nyari gaos aya naon. Kela eta budak manehnya. Kumaha nyeuna bisa jadi gitu? Kitu kumaha budak abi kumaha. Sok pararadu pisan. Kamari uing ke si balong nya kegeunah-geunah nempuan anak lauk di balong. Itu bro. Kita coba tuh kuring teh. Astagfirullah, enggak berpikiran entah. Iya. Gara-gara deui wae. Nyebut teh cenah. Rusuh cenah ditambah di beas ku emak cenah. Di piwarang meser beas ku abi teh. Aduh di sini dulu barang mangna. Ih, pan abi mah datang. Eta budak. Otoy. Singkat dia. Selila aing teh ngeleg anak jaman. Sok gerak. Ieu Pak Ucup aya naon di nyariosna kan yang nganter Antar Samin. Cenah ngomong deui tadi. Ngomong naon deui? Aing minum. Minum cenah deui. minum kayak atuh antosan sakedapnya. Tih aing eta bingung kumaha nyeuna eta. Jadi kitu. Barang hakan. Ting mana eta ngidam naon? Barang hakana eta keur ngandungna kitu. Jadi ada nah meureun mah can diislamkeun. Ya kudu dibere cai sahadat kitu mah budak. Ampuraeun murang kalagi abi meda kitu deh. Atuh bieu ge nya. Kang Empal di dieu. Eta di Banjur pan uihna. Baderna teh ya Allah. Warah geura warah. Kurang kumaha kolot ngawarah ka budak. Bapana geus ke bapana.
Kan bapakna tara mulang, jarang mulang, setahun dia paling setengah poe balik teh. Langsung ngangkat deui. Mere duit we unggul. Mana budakna? Keun ieu mah masalah sareng kolot budak mah ada can idang geuning. Mana tuh aya geus kieu? Leg-leg geus. Ya tadi ngomong naon cenah ngomong perlu. Ngantur mana? Astagfirullah. Nya nyunkeun dihapunten we murang kali ki abi. Ngomong. Hei urang mah eueuh masalahna naon urang mah? Ai kamari berhasil kunaon bener eta lauk. Cing, atuh sugan keluarnya jang otoina. Toy. Otoy. Bobo panginten itu murang kali abi nanya. Sok we ayeuna mah abi nyuhunkeun hapunten. Da murang kali abi nu lepat. Kang Samin, Bahasa eta teh budak teh nyolong buah Nu saha? buah jambu. Yang malikna ka dieu malikna. Sok tara ieu emosi ieu. Nyolong buah jambu nu wing. Nah, carekan kuing teh. nuhun. Keur nguseup. Nah, si gede siri teh ngaliwat. Teh kan nyawa ngaliwatna teh si babaal eta. Dalam ngaliwat mah kanyawan ge seupan. Eta ku aduh, curang teh budak. Adon nyuntrungkeun pan, kosaing ka kolot wae. Astagfirullah. Eta murang kali abi nu kitu. Si Otoy. Allahu Akbar, budak nyerakeun wae kolot. Iraha eta iraha. Geus pokoknya gimana? Cenah tos ngabedakeun. Astagfirullah. Kabina-bina si Otoy. Jadi si Otoy. Otoy! Kabina-bina jadi budak teh. Jadi si Otoy teh di lompatan Kan teh. engke lah ku abi diwarah Udah Kang. mang. Kumaha kolot. Kana ngunding kana embe. Bapana. Di kumaha eta teh di kumaha? Astagfirullah. Siapa balik? Balik. Cenah ieu ekmenta DP. Ampun rananya. Ya Allah. Suara Akang. eta naon warah eta budak. Nuhun. Allah, Ieu eta geus punten, gedeana, keun we, pisan ai. sakali deui punten. Keun we ieu, ai ka urang mah teu jadi masalah ngan bisa kabatur. Nya deh puntennya sakali deui. Keun ge budak mah diwarah ku abi. Ade warah. Nuhun. Dicair teh make gula deh lah. Puntennya. Ayo. Nuhun. Nyerakeun wae.